Sobirin sing salabar. Dina rumah tangga teh sing salabar. Mata kolot baheula sok ngayakeun ngeuyeuk. Seureun. Naon ya? Diukan dina samak heula. Sama teu meunang ku terpa kusana. Lalaki belah ditu, ababena belah dieu nyeklan halu, di dinya aya gemolan. Naon eta sama rumah tangga teh kudu samaksud jeung satujuan, maka simbolna adalah sama. Terus samaksud tujuan. Dia tuh baru udah bisa rumah tangga teh samaksud jeung satujuan. Hayang naon sakinah mah wadah mah wujud. Namun pemajikan baeut tong loba ditanya. Sing genah atuh da pemajikan baeut ditanya asa cukang keur mentas. Kunaon mamah baeut? Pasti jawabanna usia. Kalau bagi amuk-amukan. Mending tong ditanya di sekuring pemajikan baeut mending tong ditanya. Dekeutane buru-buru mah enjing urang ka pasar. Ka Asia Plaza Sumedang. Hoyong naon mamah peser enjing. Slop baju tiung ayah dapat uang. Yakin keur baeut sajernih sare ruginya lu urang baeut nya atuh bapana. Sedih ah. Nya leeh ibu ku duitnya. Sobirin sing salam. Sodikin katilu sing jalujur. Nah sing jalujur. Lamun boga duit 2 juta, edengkeun ka pamajikan 2 juta, ngantong dibikeun kabeh. Dikeun we 1,5 juta, ku salaki cekelan 500. 1,5 juta teh gede leutik keur ibu mah. Beas kumaha ibu, bakal budak kumaha ibu. Coba bapak 500, udud aja udud. Ya Bu, coba ibu 1,5 juta, jadi dengan sangu, jadi beas, jadi parfum, jadi jajan budak. Coba bapak 500, ngobrol. Kata teh adil, disebut we sodikin, jujur teh eta. Ulah disumputkeun jero keras kaki tuh. Cenah ditanya ku pemajikan, "Pak, kayang sabaraha?" Unang UA. Unang 2 juta. Kunaon bapak ngiru? Bro. Padahal mah ngawaduh gitu. Sumputkeun 500.000 jero salon kaki gantungkeun di WC ada sieun kapanggih. Nah, disuk-disukna hulang. Nah, raja aku beuri. Kumaha ceuk kumajikan, "Pak, artosna hayu ka target." Uga euing bari hate menjadi hate lurah. Maka lebih hade sodikin, lebih hade jujur. Ibu oge ulah pernah nganyu ka online kudu jujur ka salaki dan lumayan. Malain ibu salaki eta. Lain aya sagala rupa barang dikeridan abung babari tina HP geus ngawaleun hutang karena jubleh ceuk salaki nyaho da urang mah teu pesan emak teu pesan nanaonan atuh saha nu bayar pasea ka ditu. Ya Bu, sapanjang ibu dicukupan kudu jadi salaki teu meunang ucelak eclok jeung unyam injeum. Tah bab hutang da rumah tangga nu batak jangar kana sirah. Nu kaituna silih tudi. Bang Emok rirenan gitu. Asli. Bawa. Ya Bang Emok ning budak parawan 2 mawa motor biak geuning. Aremok kelimaan dibikeun KTP jeung kakak terus narangtung aku bersumpah dan berjanji. Limaan lamun saurang teu kabayar maka opat kudu tanggung renteng. Nah apa? Pernah ngeclok jeung si Mas tah. Apa segan deui? Aduh. Hah? Buat pohara kieu inu mun. Susu ongko. Pokari suet ongko, minum ngarebek atuh. Ampun, emang no hajat ku ngogona ka ustad nya. Ieu ge usina 1,5 liter. Diinum kabeh bahaya. Ada dibungkus atau kumaha. Sok sing jalur ieu. Jeung ibu oge deui ulah boga panyakit galak timuru. Timuru meunang, kan lamun make galak ulah. Nya. Salaki joget jeung arti jeung selenteng tanggung diragaji. Ampun. Tak aya dangdut gini. Dia tidak cantik, Mak.
dia tidak jelek mak kerjoget bapak teh yang sedang-sedang saja yang